Ya, Mang Acep tos ulih mah terus na eta. Heuh, Mang Acep teh balik ke Joy cerita namanya. Urang teh sorangan ngahuleng di pangkalan ojek. Dimimiti ngojek si emak labuh dituntut euy urang teh. Ditipu jam teh. Ditipu jam ku Mang Hakim. Geus rupa-rupa pisan. Nabrak anjing. Menang muatan si emas ka laut deui wae Joy. Urang teh balik ke Joy Kudu ditiiskeun heula. ditiiskeun heula pikiran teh euy ka imah urang teh tah. Tuk teh sare euy teh di bumi alam. Wah, bener eta mah tibra pisan urang. Gancangna carita Joy. Udang teh nya panon poet geus moncorong euy. Panas geus beurang harita teh nya. Bingung Joy euy urang teh. Pamit tung-tung gitu. Rek ngojek sieun kawas kamari. Dek cicing di imah. Eueuh gawe luntang-lantung. Bapak urang datangnya purkeun. Lain jadi lalaki teh menikah karek hudang waya kieu jago. Cek bapak urang euy. Hayam wae geus pucak pacok. Gerak wae jelema mesti kene cicing. Sok-sok boga usaha ka ditu. Nya Pak, turun we Joy. Motor teh selah we dipanasan hareupeun imah. Dong 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 dong. Ka mana? Bakal haneuteun ieu ngojek amun kenal pot nunggunaheun nya. Mudah kieu dung dang 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 dung. Kulit ieu. Kulit. Kan gitu. Alah dung dang dung dang dung dang. Amat sorana. Hayang boga kenal pot kitu ngan teu kataekan wae teh. Kudu makan tribolan. Heeh. Berarti ka imah heula ya. Pak angkat heula ah. Doakeun Deni Pak sing aya rezeki Jogja sing salamet tutupan panto. Ini terus ke hareup euy. Gancangna carita tepi eta ka pangkalan ojek deui nu tadi. Cicing di dinya bari urang teh si katuy aya tenggeulan ieu, aya tenggeulan muatan kitu nya. Urang teh heueuh lah, urang teh mikir teh si emak si abah bayareun 400.000. Si tagi deui. Heeh. Geus kitu teh tah. Aya nu ngacungkeun leungeun deket gang. Saha teh itu ngacung-ngacung leungeun wae. Saperkeun kan ojek biasa kitu. Ojek Mang. Ji. Pada naik ojek cek ojek. Aya urang dinya si Mang tukang ginibi kurang kuningan eta teh. Pada ka mana Mang? Ka Matrel. Matrel. Bingung urang tanya Matrel teh naon gitu. Da keur ngalisan teh aya. Katonggo ka handap ieu teh. Ji, Matrel we nu deukeut bae lah. Cek si Mang teh euy. Ayo Mang naik cenah. Celak kowe tah motor teh sadakeun. Lenyang urang sajalan teh Matrel. Tukang mantau gitu. Heeh. Mikir di jalan teh. Aduh, aing Matrel teh naon teh nya. Mus jauh Joy eta teh urang lewat pasar euy. Asuh nanya urang teh nya nyalegot tanya teh lain teh nanyakeun Matrel, urang teh nanyakeun lain. Aya naon teh Mang tumben ieu make jeung balanya ka Matrel. Ji, nyeta itu sumur songek jegjang den. Mang teh rek balanya semen. Material Joy. Eta ngomong ada songnya. Kelo euy. Langsung ngaranna urang teh Joy. Mang, dari anu kitu mah di material aya nage. Ci, sumun manya di toko asin. Mang pada sumarios kajang Deni ieu mah da upami mengadeg gagal semen mah sanes di toko emas. Jauh teuing ka dieu mah bat matiah mah tadi ditu ge aya memeh pasar oge. Ci, kagila-gila ke deung damang matanya. Oh. Damang mah lain, da lain. Da lain hayang jalan-jalan mah motoran mah mereka material, Mang lain Matrel. Cita apa da Mang macek den. Nya ieu tuh Mang ka handap we cenah teh.
engkolkeun deui motor teh nya kan itu teh handap deui tapi teu mang teh material ji nah da ieu mah tepat kaca nya material ieu teh geus sok ka jero ditanyakeun lah bade masih semen gitu ji alerateun cajang dan ieu mah da geuningan toko besi dan kaca heueuh mang material gitu teh ji lain cajang den material mah material bae Ci, kagila-gila ke ding cekjang Deni. Ayo sekolah tuh tamatan di mana? 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 Aduh, mah. Nah, makanya kalau nanyakin tamatan sekolah segala, mang. Mau ke sekolah. Digitukan kurang ge. Ci. Iya mah tingalikeun baca di luhur toko besi dan kaca cekjang den muhun mang ieu teh material cih kagila-gila keding di mang mah teu kitu aduh aing parah joy menang terus mang ayeuna mah kieu we abdi atuh nu ka jero nya abdi ngagaleuh semenna nya mang ngarusan di dieu mang saya kurang percaya kurang percaya kunaon mang ji duitna gede sieun pamulangan anak tawa sieun nyari kong atawa sieun api-api leungit pahit luar biasa sok atuh kumang we kalebat moal bisa kajar sujang da ieu mah geuningan toko besi dan kaca muhun kita material aing teh amek we tuh tingalikeun batur moal samen ji nya geningnya di dieu mah dasar lieur teuing toko besi tapi ngajual semen mangnya tong boro-boro semen erek panto cukup teh paku ge aya mun asa balari ngungkieu cijang dan mang rek nanyakeun mun di toko emas disebutna toko naon nya toko emas we tuh kanan cek si mah teh bari galeos ka jero asup sakit mangnya ka jero urang teh itu garo-garo teu ateul teh enjoy aing ngalarisan geus meunang di kalieur ieu cek urang teh nya heuh euy menang kumunangna kalieur ditingali aduh talangke teh joy euy kata yap ningali itu ningali itu bisa ka ditinggalian kumaha teh nya heuh cicing urang teh tah geus kitu teh mainan teh geus eta nyamperkeun ka urang teh berarti siap-siap kan mau semen oh berarti mau semen mah di tengah gitu nya berarti siapkeun we plastik ke sieun kana tonggong urang teh nya heeh si mang teh gisi nyamperkeun oh buah mau keresek si mang teh nya oh eta mah meureun teh mau paku atau manu lainna nya atos mang ji atos sakieu bae sakumaha mang sia semen teh cakap 2 kilo bae cek jang men aduh si gelo nanyakin ieu mau semen 2 kilo omongan atuh urang pan nya nu tukang ojek teh naon naik ka urang teh kadot-dot dewe urang teh nya mang kumaha teh lebatkeun wae ci tong cek jang dan mang rek beli tangkoah heula tangkoah bingung urang tangkoah di naon tangkoah di euy nanyakeun eta mah euy naon mang ieu tangkoah teh ci kagila-gila ke dencik kira teu apa tangkoah teh ku patah oh ku tahu joy cida-cida teh ieu kagila-gila teh geus nya hareup tukang kupat tahu euy mantosan teu kedah cek jang den oh cicing nya ketonggokeun kalabakeun berarti gede duitna sabaraha cek jang den mayarna ieu mangana ojek teu langkung mang we lah ceun teh ai teu langkung mang teh bingung-bingung bararingung teuing duit bijilkeun euy bijilkeun duit loba duit 10.000-an teh lobanya urang teh dina hate 10.000 ieu mah euy sedengkeun kan biasa ge di dinya ka pasar teh 1.000 balik 1.000 ya 2.000 terus we mah teh milihan duit 10.000 5.000 kecelek teh joy euy
mere 1000 perak ka urang aduh aing tepak tarang aing nyebutkeun kumaha nyebut langsung mang naha sakieu ci apa cek jangan ini kita di sabaraha bae teu langkung aing nu salah joy coba mau bilang tadi 20.000 pasti dibere meureunnya penasaran urang teh mang tadi mun abdi nyuhulkeun 10.000 ka tonggo awis teuing atuh si gelo arti tapi baik ngalarisan laris urang teh nya tepak-tepake kana motor teh nya bari rada baeud urang teh kudu ngartina teh Jang Den naon mang meni tengah manggakeun dia yang dibanggakeun ku aing sih mang pokoknya mang ci mangga ujang langsung selah motor belenyang urang dicing deui di pangkalan ojek urang teh nya ngahulang deui bae urang teh tanya urang keur nagok katingali mah Hakim ting ngaliwat we Mah Hakim cilok-cilok mana teh nyamperkeun we naon Den ngojek deui lain ngojek ayeuna mah jam tanganna eta mang punten we kalarsan abdi aya ieu artos enta ayeuna mah abdi tebus jam tangan eta mangga artosna heula eta mang jam tanganna rusak tuh henteu mang mah jalmi apik mang mah jalmi amanah mang mah jalmi bagur mana atuh mang jam tanganna cecesna heula 1000 dijieulkeun urang teh nya barang deut diasongeun ka urang teu tiasa. Nah, mang 8.000 basa tilau ge. Deni kedah emut. Ieu dunia teh dunia bisnis. Deni tos 2 dinten ieu jam tangan di mang. Den punten nya ieu sanes lintah darat mang mah. Namun den kedah gaduh karumaosan. Di mang ieu jam utuh. Telamut Dan nya punten ieu pami dinu sanes mah ieu teh jam teh kamanakeun gitu. Mang 1000 heula we teh kumaha ieu pokona heula we atuh keun bae ke pangleuwihna mah den punten nya ieu nya ieu mah sanes nukeun pangleuwih mang mah sieun dosa bunga atuh mang bunga astagfirullah sanes bunga mang mah teu ngabungakeun sanes lintah darat mung ieu mah nyuhunkeun denilah gaduh karumaosan tapi paksa Deni kedah gaduh karumaosan ka mang teh tos ngajagi ieu jam mang dinten-dinten nah bagi mang 2 poe atuh Den kejahatan akan datang karena ada kesempatan teu kudu dinten-dinten Den setengah jam ge tiasa leungit ieu jam teh di mang mangga ieu jam mending leungit mending Deni ayeuna mayar ka mang di langkungan heueuh mang eta teh bunga teu tiasa emoh sanes presentase mang sanes karumaosan sabaraha tuh mah kieu we ayeuna mah da ieu teh panginten dijagi ku mang teh 24 jam 24 jam kali 2 berarti 48 jam nu nganu hartos 2 dinten 2 wengi mang mah wios nyuhunkeun sapertos padamel laden ngagebeg aing euy laden 4.000 perak sapoe 8.000 bisa 8.000 Allah mangak jadi gede pisan iya mah sanes masalah bunga berbunga sanes masalah gede keselamatan Den mang kieu nya mang punten nya mang sok adu argumentasi menang gitu mah sok urang adu argumentasi ya Den muhun kan ya pan mimitina ge abdi teh labuh kan atos terang teu kedah dibahas kudu dibahas mang tong molotot Den mang teh kolot nya kajenting kolot mang lah tong molotot tenangkeun diskusina tenang lah ieu mah otak dingin Den nya kan ti payun teh abdi teh labuh basa nabrak anjing geus kantekeun si emak ku mang ditulungan beres pisan mang bageur ka nulungan ka Deni cobi Deni kedah emut upami Deni harita nuju ka gejet motor dina gawir mang teu aya buat teuing kantun nami enak teh buat teuing Deni teh digusur gogog buat teuing kumaha Deni pan teu terang nasibna buat teuing tiba-tiba motor ngabeledug kitu tah tapi kan mang tos ditayakeun teh mang teh ngiring ka abdi ningan leres ngiring mang duit ngapayut eta bonus nah mang kan ngojek Deni ka Kiara mang kala mang
nu kakiara teh kan lain abdi emang diantarkan ku abdi gares Deni kedah emut kan emang nu nyanak di payun Deni dipengker nyakal motor abdi mang sakali deui mang bade ngulas motor teu peryogian artos den hanya manggeus we anu kumaha atuh mang sok nu beresna we muhun kitu teh mang mah mang nyukeun kebijakan lain mang minta kebijakan abdi minta kebijakan ka mang tong popolotot den mang teh kolot Kalem-keun. ada arah lah tuh Joy urang teh nya memang singkat nawe kumaha eta hutang eta jam anu nganterkeun mang ka ditu terus mang minta 1000 tah ayeuna jam dari cokot deui ku abdi tah enak kumaha ieu nasibna ya abdi sumuhun cek mang ge 24 jam kali 2 berarti 48 jam emang mah moal minta gawe berang peuting den kebijakan itu mang baik bayar 2 poe Kebijakan. mun Deni hoyong terang mang ngajaki jam ieu teh 2 dinten teu damel atuh mah tong mahal-mahal teuing atuh leuwihna bae kieu we nya 1000 jadi 2000 atuh tiasa kebijakan deui ti mang ieu nya wios lah tambahan ku Deni 4000 jantan 5000 we wios ka mangkeun atuh mang lah urang teh ceurik euy mang lah tong kieu carana atuh mang abdi mang hapunten Den nya mang teh kirang kumaha bijak kolot mang teh kolot Den nya mantap mang sing bijak atuh ka abdi kirang kumaha bijak Den tina 8000 wios dibayar 4000 tamih pokok 1000 jantan 5000 cobi beuni nu sanes moal jasa Den jadi kedah emut ya aing Pinter-pinter nah. sok kieu itu pame Deni hoyong-hoyong teh eta ya 1000 ya jam dikadenikeun tapi motor dijabal ku mang aduh mung aing beki gede Engke pasti nebusna jurusna lebih-lebih teh eta. mang atulah tong ngajengkelkeun abdi mang sakali deui catet ku Deni mang teu ngajengkelkeun justru ieu teh mang teh masihan peluang kebijaksanaan nya kebijaksanaan tapi lieur mang teh aduh kita lieur mang ngomong jeung Deni lah kieu we nama Deni ieu jam mangga 1000 eta artos ka mangkeun nah ieu jam dikadenikeun namun jaminan kanggo emang naon atuh tiasa teh motor dikamangkeun teu arayang mang piraku 8000 kudu nyimpen motor kira urusan aing leuwih gede aduh nya atuh kieu lah Deni geus aya milik lah sok canak di mang urang teh bakal beki gede dilapurkeun lebar kata jam teh menang mulai 30.000 coy jauh atau perjalanan lagi di Bandung kenang-kenangan lagi loba tah eta urang manyaan Akim we leumpang gede ka handap bari gede-gede geunya lagi gana heotan hate teh kesel teh urang teh budak timur kesel campur geuleuh teh campur nyeri teh tapi urang teu wani ngadoakeun goreng joy urang teh kasih sieu nya ka warung ngahuleng dinya urang teh euy nu sepi-sepi teuing eueuh muatan yang pedit geus aya sajam we diareup can meunang kene muatan joy rek balik heula rek dahar ka imah cek hate teh nya motornya tumpakan deui ku urang teh urang rek nyelah motor anu ngupaya tah langsung selah motor belenyang urang nyampeurkeun kana gang anu tadi ji gening jang Deni deui ojek teh teu aya deui nu lain mang bade kana ojek ci sumuhun mata kakupayana oge mang geus teu birek deui tapi ayeuna ka mana mang ieu ngojekna ji nama kajeng tata ros pokokna mah kumaha mang bae nya masalahna mayarna mang ci mayarna mah nya kumaha nu nyuhunkeun nya panali mang mere 1000 anjang Deni sorangan nu menta cejang Deni teu langkung nya untung teu dibere 100 perak oge mangka baturnya tuh ojek lainnya cih tenan naon bae mang teh kacileun carek mere 20.000 hayu tuh ka abdi mang tos alim patir matanya sedih tukung sila kurunyung ya motor bapak ulang cih Jang Udin
tuh Din cing atuh buka pikiran Din lah tong kemana ya tuh naon Den iya muatan ada di pagat turang mah Ji Jang Udin udah kacilen cama ngerek barang beli dik dibayar 20.000 ayo mang si Udin atuh langsung kelo si mang teh celak we bari ngomong kieu Jang Den selamat jumpa lagi nanti teuing mang